Raksa Art Production. Bawiraos emutan rai maka salira teh ulah gancang-gancang atawa getas harupateun ngabogaan sangkaan yen ieu satria teh salah. Dumasar kana hal eta naon amanat rai atuh tadi cing ararango. Dalam hal ieu ka sorang yakin mamalana bakal urang sararea nu bakal ngarasana. Sadewa lamun anjeun ngabogaan pamanegan nepi ka lebah dinya mangrupa hiji ciri yen sampeun teh implut ka ieu satria teu percaya karamawi kudrona guru anjeun pribadi. Sumuhun rai percanten. Rai percanten. Nanging kakang lebah dieu kedah emut. Sakali deui ya ieu teh cumarios. Di mana dorna teh cicingna? Di Astina. Moal leuwihnya ka pribadi urang batan ka Kurawa. Moal leuwih asih ka pribadi urang batan ka Duryodana. Jadi ku kituna di lebah dieu kakang ulah kana teu ngalaan geus atuh. Satria Sadewa anjeun teh geus implut geus sajiwa dumasar kana hal eta keur Arjuna dina waktu ieu moarek make kana naon anu ku sampean dicaritakeun. Lamun sampean ngabogaan pamanegan nepi ka labadinya mangsa bodoh keur andika tepi kaula dina waktu ieu rek nurutkeun naon anu dipikarep jeung naon anu geus dicaritakeun Ramawi Kudrona teh ngulem ka urang sadayana. Cenah anjeun teu rek ini terserah. Tapi kaula mah rek nyaosan. Geusan ngabuktikeun nepi ka lebah mana bebeneranan. Permios kaula lunta. Mangga kersana Arjuna kabadlu mampah tomena kasokalina. Gusti watir teuing ka Gusti Arjuna moal boat cilaka da salaresna mah kitu kateranganana Bang Aswatama. Nanging ku kituna muga Gusti sadaya dina danget ieu percanten ka abdi Gusti kaulanun. Jadi kumaha atuh maksud sampean satria kieu Gusti? Upami salira paduka Gusti percanten ka abdi Gusti wayahna salira ayeuna kedah miat. Nanging omat ulah bade dumeus kawi kudrona sanaos diulem. Tapi naon hartina atuh kula ini lamun teu dumeus anu tangtu bakal jadi kagorengan. Supados Gusti henteu awon uleman ti Wikudrona kacaosan ieu abdi Gusti gaduh harupat 5 pangleler ti kersa jeung Rama. Bisi aya hal-hal anu teu dipikarep maka bisa digunakeun ieu harupat. Ayeuna ku abdi Gusti bade dicoba. Naon nu dipikapalai ku abdi Gusti saur kersa jeung Rama bakal tinekanan. Jadi maksud sampean abdi Gusti teh palai ngabuktoskeun waruga salira paduka Gusti mamalihanana kaulan. Supados engke dina waktosna Gusti aya di ditu nanging anu dumeus ka Wikudrona iwal ti mamalihan salira paduka Gusti ku anjeun. Sanaos ngaleueut racun oge anu yakin bakal disayagikeun ku Wikudrona moal balai salira paduka nanging mamalihanana anu bakal balai nanging da teu kituna apa itu mah harupat Gusti. Heug atuh lamun kitu laksanakeun ku sampean lajeng bayi harupat teh dialungkeun ku satria Penandita Jaka Suksena di salebeting kedaton Indra Prahasta tenekanan sapana janalir malam tumeraping api saciptaning dumadi leungitnya taharupat jangelek sadaya malih warna dadia praja Amarta Dharma Kesumah mamalihan Arya Werkudara mamalihan Nakula Raus Sadewa mamalihan kasondong ing pagonanira.
kersana sadaya para putra Pandawa mamalihan parantos kasonong ingat pangakonan sadaya para pangagung Amarta kersangan nikah Prabu Tarma Kesuma satria ada abdi Gusti kaulanu ari geus kieu kumaha salira paduka Gusti wayahna kedah lebet kana ieu cupu abdi Gusti kaulanu nanging sanaos salira aya di lebet cupu bakal ningali kana sakarupa perkara anu aya di ieu luareun cupu anu hartosna salira paduka Gusti nyumput dinu caang kaulana sakan tenan ku abdi Gusti engke dibantun da abdi Gusti ge sejamian ka sokali mah hoyong ngayakinkeun nyarengan nyata dia para pangagung Amarta kalayan bari nyalametkeun Arjuna anu tetep abdi Gusti sanajan digeuleuhan sanajan teu dipercanten ku Gusti Arjuna tapi kanyaah kadeudeuh abdi Gusti moal leupas kaulana syukur atuh lamun kitu kula teh ngarasa bagja bari jeung sugema bakal diturutkeun naon dipikarep ku sampean lajeng bae sadaya putra Pandawa samya lumabat kana cupu ageman satria Pinandita kersana sadaya para pangagung Amarta parantos lebat kana cupu ageman satria Pinandita jaka suksen danget ieu jaka suksena marintahkeun ka sadaya para pangagung Amarta mamalihan sadaya samya lumampah ka Sokalima nyaosan kana pangulam Wikudrona hing pertapan Sokalima mangahar salumaku sadaya para pangagung nu aya di Amarta para pangagung lumampah sadaya tayap bayana kula lumampah mencit meri dina rakit dianggos samarang sanes kering ku panyakit mikiran nu dipitin kadong-dong amis cayeuna disimpen dina tampalan abong-abong dakan ngadamel bae panus lampahipun ganti wara pejabat mangga kersana Wikudrona anu kasono ing salebeting pertapan Sokalima aduh tama geuning itu salarumbing para pangagung calik saya gikeun tuangan rawuh leuteun kade omatullah poho amanat tama dauh pangandika ngiringan pangresa calik agung sadayana aduh barang kacang-kacang dipagang cacabean atur sembah bekti kaulanun sadaya putra Pandawa eyang calik nuhun ditampi Asep tama leuteun bantu eye
Pandita Brahmana Ropatarma Indra Kenia Indra Kenia mangayi kersana Wikutrona anu parantos kasumpingan sadaya putra Pandawa Samakta mangga harsangan di Kawikudrona aduh berat nyuhun berat nanggung berat narimakeunana ari marga nu jadi lantaran sadaya putra Pandawa parantos nyaosan kana panganggir ama salajengna atuh dina danget ye putra teh bade tumaros Rama Guru kumaha jalu Asep Arjuna Numawi Rama ngulem sadaya para putra Pandawa anu danget ieu katingali parantos dumeheus naon anu janten kaprayogian ama terek ulang tahun anu ke-15 punjulna tina 100 Duh. Jadi ngarasa bunga lamun riung mung pulung da puguh anak teh hese iwal ti salira sadayana anu geus teu asajeng jiga geus teu dianggap murid deui iwal ti dianggap anak tama geus tong kudu make loba omon heula gampang omon mangke panori omon-omon ayeuna mah tuangeun bae rawuh leuteun duh Timbalan parantos saya gimana oh kade ada maklum geus koplok kade leuteun kang putra Pandawa mah kudu beres dah kaulan timbalan parantos kadieu bawa ngiringan pangarsa jeung Rama lajeng bae Bang Aswatama nyanak leuteun anu ngahaja disangakeun ku Bang Aswatama ari marga nu jadi lantaran ieu leuteun anu aya dina cawan parantos dilebetan ku racun alpukahna Wikudrona Raksa Art Production. mangga kersana sadaya putra Pandawa mamalihan sami nyanak ieu leuteun kalian diteguk sapada harita pona kitu daya Arjuna putra Panengah Pandawa nyanak ieu leuteun nanging hanteu gancang dileueut mangsa harita kaselangkung ngobrol heula sareng sadayaan nanging barang Arjuna bade ngaleguk leuteun teu terang di mana atuh datang ngablesat panah tomebak kana gelas pepes sapada harita gelas tu dicepeng ku Arjuna caina mancaura anteu kaleueut ku Arjuna amarah kagila-gila kurang ajar sanu kumaha ngalepaskeun panah anu tumibak ka gelas nu keur dicekal ku kaula sarua jeung ngahina eyang permios bade milari ieu jalmi anu kurang ajar aduh cilaka sama cilaka sama cilaka aduh tama nah kurang banget dulu geuning itu henteu naon-naon monggeus ari Arjuna bade teu nginum itu nu nginum Pandawa becicing aduh kalangah ulang gitu nanging beuki lami katingali parobahanana sadaya putra Pandawa mamalihan tos ngaleueut sapada harita leungit tanpa lebay elang tanpa karana wujud manusia pulih di kajati pulang di kasal
dadia nyerek kawung harupat Nyatana. aduh kamari maneh kumaha geuning nah abet dari putra Panawa ka mana nu ngagaloler bet nyerek kawung aduh cilaka aduh lamun kieu tah mah ulah cicingan kabur buru-buru kabur mangekersana Arjuna anu nuju milari di mana ieu manusa nu kumaha ngalempageun panah ana breh katingali satria pinandita anu kantos patepang ing salebeting kedaton Indra Prahasta uruk kuntul karitungul lar gagak karitunggak eueuh manusa anu lian iwalti sampean nyatan kula muarek newak jurig anu teu kadeuleu anging sampean anu yakin geus kumawani ngalempageun panah kana gelas nu keur dicekal ku kaula oh laras Gusti moal aya depi manusaeunana anu kumawantun laku kitu lampah nepi ka labadenya anging abdi Gusti demi kanyaah kadeudeuh ka salira paduka kurang ajar nu kitu patut lain kanyaah nu kitu patut lain kadeudeuh tapi anu kitu patut ngawirang ka diri kaula satria lamun keur di nagara kaula teu nyieun tindakan kasampean ayeuna di dieu urang ayakeun perhitungan antara kula jeung sampean nu asih dipulang sengit beh nama Arjuna lamun nyata anjeun ngabogaan pamanagan nepi ka lebah dinya ngajak Gonayuda ka diri kaula kula datang ke pertapan lain paling ku Cilencang sejak ngabaktikeun diri ka nagri nyebakeun raga kabeh ka putra Pandawa kalian nemungkeun kanyaah ka Arandika sanajan sampean ayeuna teu rek narimakeun kana kanyaah kadeudeuh ka walas kasih diri kaula pribadi tapi kaula morek luntur ku kaibunan moal laas ku kapanasan kanyaah kula ka Andika lamun tia ayeuna hayang nyoba kana pangawasa kaula teu naon-naon itung-itung ngasah ilmu sampean Arjuna ieu perang Bratawi geus kabeungbeureum heug dicoba ku kaula urang ngajar kalahkan nangtang di podaran sampean ku kaula maju Arjuna mati sampean tobat kaniaya udang Arjuna udang tobat aduh tebenang dipikanya tebenang dipikadeudeuh ulah lompat Arjuna di potaran ku kaula Raka Betara rai panjenengan nyuhun ke senjata pitulung Kang cilaka Arjuna sejana dapit tulung kahing Kang Raka Sri Betara Kresna Prada ing Dwarawati kalian satria penandita jaka suksena kabat lumampah ngodaga Arjuna nanging ing satengahing marga sopana katingali aleutan panakawan anu saja lumampah ka nagara api itu udah setting itu juragan Arjuna udah itu nya kasih zaman modern si atah adonan dulu didenge-denge teuing nah beuting ih sanes denge-denge empi ogo ka empi duh ya bari naga pantang sok didenge teuing dasare da si eta mah turunan si Coladi kondom Raksa Production ngomong lain kondom dulu mendem Aing teu mengenal mendem nu dikenal ku aing kondom. Waduh, naon sabab aing ahli KB.
Waduh, kabe euy. Kabe. Keluarga bercelana. Atuh salah ngomong lagi. Ngomong teu bisa. Kabe mah lain keluarga bercelana lain. Ai nya Kang nya. Teu nyaho maneh kabe. Oh, salah teu nyaho kabe mah. Lain nya maneh teh nyaho. Nyancan. Ari maneh da wala? Nya henteu ari teh nyaho mangan naon sih? Da nyaho maneh? Nya teu acan. Can nyaho artina kabe? Aing mah Surak kalian. udah aing teh nyaho. Aduh ampun cing. Lain ite pih kumaha ite? Amun awing sia teh nah kasa nyebut papih teh dulu. Nya atuh Pak, kieu teh mah atuh ari papihnya bapak, bapaknya empah. Empah apa bapak papih pan eta? Utara teh tadina teh. Nah. Nyebut api. Eta akang. Aduh ampun aing mah tibang nyebut api. Eta bapak. Bahasa api nah akang lah. Jadi aing teh ningnang mun lamun nyebut api ka manehna teh. Utara teh tadina. Ih, jelema mah ari tara upah api mantong sok nyebut api. Bisi carekan ku empah. Lah mending ganti ku upi. Ayi. Nya di lebah deui nya mah ari kitu teh mah urang teh hartina pan kudu we boh naon oge. Naon cenah? Bagikeun. Nya cicing mending jelema mah diajar ngaji. Ieu horeng teh geuning. Batan urang ayana nyaritakeun nu teu puguh. Mending diajar ngaji. Nya. Beres. Tak jadina lamun kitu urang teh sadayana bakal jadi jelema terpuji. Tama lagamna wungkul ngaji ge. Nya memeh elmuna lagamna heula apalkeun. Ngapalkeun Bake-bake ngomong atuh. Dari ngajina mah hararese nyain. Aduh, eta mah minder. Ngarapikirkeun ku sarere. Aduh. Ayana urang ka mana? Aduh, eta lentong. Aing bisa. Nicik. Kondom. Jarengnya kondom terusnya. Ih, entang nyebut-nyebut nu kitu. Diharuskan. Sekarang orang-orang di dalam kantongnya tidak boleh ngantongan duit. Yang harus di kantongan itu kondom. Waduh. Jadi lamun cek si dawala anu kitu mah cek si dawala. Ieu nu keur ngomong ge si dawala. Cek si dawala oge si dawala. Kumaha teh UU? Aing sebel tuh dah. Aing keur ngaji hayu ngomong-ngomong kondom aing mani kabita hayang kondom. Ngeunah teu kondom. Wah, mesti is. Dirujak. Aing inget si Gareng ngomong-ngomong kondom aing teh liwat Kemana? ka jalan anu keur dipacokan ku hayam cek aing pepelendungan wah aing perebut jeung hayam Kumaha tah Kang? eta ku aing hayam ngobintih ka aing gua lapak teh eta kuda hiber Kuda ieu. Aot ti hayam ka kuda atuh teh. eta cek kuda omat maneh ayeuna ulah ngadahar emping. Wah, cek kuda ka aing nya geus kitu mah eta anu keur dipacokan ku hayam jiga papelonong teh benang ku akang ditiup we ku akang. Eta aing niup ari datang teh eta naon teh eta cenah ulah ditiupan nu kitu pamali ngiupan nu kitu matak
matak teboga huntu. Incok. Tah, Jauh tina niup kana incok. naonana. Nah, Nah, datang deui. Tambah punyaan. Oh. aduh kening nengan. Neng. Oh, mending geus ripuh kitu. Salah neng ya, masihan neng. Bepelendungan. Eta awas ya kan. Nah mulung nya manawi aya mangfaatna kanggo nengahan. Da akang mah dan Eta akang. Ini udah bapalangkingan ini kan. la ilaha illallah. Ingin ayang bepelendungan. Awat teuing aing meni kuat ngameur. Doma gitu. Oh, mending me. Baduli teuing aing mah kumisan ieu. Oh, gitu. Cek saha. Ih, da baheula ge waktu jelema can direuneuhkeun ku entog. Ih, da kuda mah make sorban. Tuh awas ya. Awas yo. Awas. Aya ngaji deui. Ayo kalinya. Ayo. Mana surupanana rek ngaji. Manya ngaji make surupan burung sia teh. Ih, seni. Raksa Art Production. Coba deui. Neng, kinanya. Hiji sareng hiji dua. Dua sareng dua tilu. Tilu sareng tilu genep. Bener sama. Genep mah dibantun 5. Sesana 15. 15 rejeng 2. 2 mah liang irung. Ari irung mah kudu katempo. Di kajauhan galiangna. Ari teu lain teu kanyahoan irung mah, teu kanyahoan liang nama lain irung. Nu kitu mah tungir entong. Hinda atuh. Irung sareng irung. Dua irung. Manges. Ai jang. Gani itu dulungan orang dulu. Hayu. Mangga bareng nuju raos nyarios sasumpingna satria pinanita dateng arsa ngapangkonan dira. Batranaya urang